Allahu Akbar. Yang Hasyim abi ki lain ai sawah anu di Lebak teh geus direngsekeun eta ngarametna bejakeun kitu ka tetangga pangangeuskeun we rapuh aki mah geus dikolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu ku maneh jang. Tau ke perkawis serak anu di Lebak mah ku abdi parantos direngsekeun ki anu tongohna dina waktu ieu teh tacan rengse pisan margi caina teh acan ngocor dina hulu watanana ki. Eta mah kumaha sia we eta mah eta jang. Jadi aki teh lain hayang mere duit ngan nepi ka poe ieu jan aya nu ngirimkeun wae da puguh aki mah nganalkeun dengkul ceuk aki oge takual etan mata cing ati-ati we kitu bejakeun lamun datang hujan gede geuwat penet colokan anu beulah tonggohna bisi banjir ka ayeuna nu matak perlu didincik pemerintah ge kumaha urang teh kabersihan eta teh pangkana kesehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian tina iman we eta kade cing ati-ati maneh sarerea tatangga aki di dieu cing tumut ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lampah ingkar tina naon upahal anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea mun tagekeun nya kitu urang rengsekeun premio sedeki pegang geura ini kitu Allahu Akbar duh ieu cangkeng karasa di ieu ya kabina binati Allahu Akbar kemana bicai di sini duh jeung tidak lalagor ai geus kolot suku amprehesi dilengkakeun na panon geus suram ceuli geus kurang denge dahar geus ngurangan biasana mah keur ngora baheula dahar teh sapoe ukur beak 3 piring ayeuna mah geus kolot borora dua boboh kok ge can seueuh keneh wae Allahu Akbar aduh ampun teh lamun aya keneh mah nini barudak aing moal kieu jeung da lain teh hayang boga pamajikan teh aduh ai geus leuleus kumaha lain leuleus ku nanaon lain leuleus geus teu pati barang hakan we da puguh huntu we jadi huntu teh bersih pisan aki teh aduh lain bersih bodas aki mah tapi bersih teh beak hiji acan pipi kempong jeung saja bangga aduh astagfirullahaladzim jeung celik ngucur ge ngadak-ngadain aduh ampun teuing Allahu Akbar kemana bicai teh ieu nih alah aduh ai minum eplak nyaan sing jeger nya subhanallah aduh ampun teh geus sagala be panyakit teh belek beker boson belikan budug jeung saja bangga ampun teh anya aduh kaya semah iya gitu Jan Kang Daula iya imahna teh si Ujang ngelakang aja dagu ayeuna malan atuh naon ce iya imahna teh muhun mangga da aya aki ewon aya di lebet mangga tukang ngubaran tukang lanongan res pisan mangga lebet dah nya bener ieu pisan jigana ce imahna teh Assalamualaikum Assalamualaikum semah nu gelo kitu Astagfirullahaladzim Assalamualaikum ingat kan ini sia memeh ku aing dikawin baheula kitu heula rada gelo Astagfirullahaladzim kelangan kemana di itu teh aduh Aki kelangan tak gua nye duh astagfirullah alhamdulillah rabbil alamin ini ayat tamu ngalingi di dieu we dilebet di jero pampararah malung tempat aki-aki nya hampura ini punten abdi ya ki jab yang duh eta teh nahon irung tarompet teh jang tobat ya aki-aki lamun teu karunya paling dibabuk ampun ce Wis, teu menang kitu tong make jeung ngababuk-babuk wanis teh ka aki-aki maneh mah. Lain heuh eta we meuni ngarekan tarompet kana irung. Wangalingih jang, wangalingih. Mangga ki mangga ki. Lain kieu gara jak tawala ka dieu gara eceu mah yang seuri. Naon ce? Ari rempah geus rampeolan kitu tapi eta ngagugulung wae kalapa aki-aki teh. Kalapa naon ce teh? Eta adalah. Kalapa teh. Ai kitu. Eta tinggali dina kecalanan namun gede kitu. Lain kalapa tama oceuna ka bina-bina teuing.
Siapa si Ece can apa kan gitu? Naon teh? 17 tahun ke atas dicaritakeun mah. Oh, eta nu ngagadun. Heeh. Bete teteh. Ya. Ayo sampeurkeun ieu aki-aki teh. Sumun ieu. Ki hilap deui ka abdi. Lamun teu salah mah maneh teh kelanan inget kungsi papanggih astagfirullahaladzim lain Roma Irama teh maneh teh sanes abdi madawala di tumaritis ki. Oh sugan teh Roma Irama nusuk dicaritakeun ku barudak teh ini manglingih-lingih di dieu. Aya naon ieu teh? Nepangkeun aki. Abdi pun Imas. Oh, Imas ngaran teh. Mohon mugi aki ulah bendu nya. Oh, mohon. Sakali deui aki ulah bendu. Aki mah tara beuna, tara bendu, tara punang, tara punung. Aki mah geus kolot, geus ream kan kitu teh nanaonan kagorengan pamali nye. Duh, geus atuh akhirna tong coblak we bisi modar ke 1.000. Ceu ulah sok kitu aing mah. Da meninggal. Lain bisa kadengin ku tatanggana, bisa kadengin ku anakna. Teu da coblak we aing teh disuguhan cai. Ini penyakit si cepot nerap ka pamajikan. Kira-kira yakinnya dengekeun. Jing dek naon di mana pulpen teh nya. Kia Jing dek naon di mana pulpen teh nya. Kia ki anu mawi teu kudu mawa pulpen kae lah. Kan we pulpen curug kae na di galong biasa, bus kana kertas. Ngegelom loli bae. Ah dengekeun kia yakinnya anu mawi. Iya nya. Anu mawi andinda ngadeuheus. Kia saperkawis ulah janten bendu. Wah, aki mah tara beuna, tara bendu nya. Atuh kalihna ti eta mugi aki janten uninga anu mawi abdi ngadeuheus ka dieu. Abdi teh aya maksud anu tangtu tujuan anu utama. Oh, aki ku yang ku cinta. Astagfirullahaladzim asa ngadengikeun naon sandiwara gitu. Terus nya aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. Aduh. Ki kia geraki anu mawi abdi ngadeuheus ieu teh anu sagede peureup teh lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dieu. Duh gede-gede teuing menyancenye. Kadi gara dawala. Jeung eta rujit aki-aki teh cileum di segede peureup. Tong sakali dengeureukeun atuh eceuk ulah pikamekeun batur. Lain dari panya eceuk mah ti tadi teh panya teh para blauk gitu. Gedeula Gusti. Panya para blauk dina juru panon. Wah, jeung cirikeun naon jang anteu ki eta. Teu kieu. Ya. Sok bejak. Ada kudu usul ya pangusulkeun abdi. Kieu ya ki tah ieu syarat-syaratna ada abdi sanaos aki teh acan masihan saran abdi parantos ngabantun syarat-syaratna. Minyak mah minyak. Tah ieu menyan, minyak saguntul. Nya. Tah ieu cai abdi teh ngahaja tah 3 emer. Syukurnya. Ya, loba-loba ting, cai lamun uyah perlu loba. Ngahaja aki mawa 3 emer sote. Beusi halab-hab di jalan diuyup. Alus Hareudang tinggal ngaguyurkeun kana hulu ame mandi. Bener galona mah ieu budak teh. Tah ieu ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Tah ieu mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sajen. Alus itu leg-leg kayak kumaneh sugana jangkernya. Ya yakinnya anu matak abdi teh aduh abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki sok ku aki bayangkeun abdi jauh-jauh mawa cai 3 emer mawa menyan saguruntul kieu sagede hulu mawa minyak solar abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul tapi da abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh ki bijak ini bejer beas ulah dinding keur dindang jeung siloka kelanan ki abdi mah bade permiose kaluar heula lanan teh ka mana da wa lain abdi mah hareudang teh teu kuat sok ece kanya nyarita kanya daguan di luarnya lungak-lungok nempo pemandangan dah hade pisan geuning dieu ya ki sanyana mah jeung yakin naon abdi teh boga kanyeri lu astagfirullahaladzim nya anjeun si nyai syukur datang ka dieu kabeneran sok nya boga kanyeri ya nuhun ari si aki nya mah ka abdi teh nyeri aki tong ka jeuri kalanan nyi bijakeun heula we. Kieu ya ki, geranya abdi teh ki. Nyeri. Ya. Elap nyi ulah cirik di dieu. Abdi mah kieu ki. Sanyana kieu ki abdi teh. Ieu sanyana mah kikian abdi teh. Terus kumaha nyi? Sok bayangkeun ku aki, abdi teh sakieu geulisna dinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku aki, kurang kumaha awak abdi sok teuteut. Ai salaki deui saha ngaranna teh nyi? Ari baheula mah salaki teh aduh da bogoh teh baheula mah geus rupa-rupa ngaranna teh aki.
Kayak gitu, sangaran teh loba-loba kecing. Baheula geus kungsi make ngaran Bang Surapati. Jahat teh. Salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH. Astagfirullahaladzim, wah gitu-gitu ting mah tukang tipu salaki mana tinggi. Tah, nyata aral, lamun dipikir mah aki. Terus nih. Jeung tara daek jedog digogobrog, salaki abdi teh keur nganyeri teh. Nya. Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibeungkeutkeun kana gentong. Kungsi dibeungkeutkeun. Abdi teh di korehan unggal kolor kabeh dilaanan talina. Da mah atuh ayeuna mah salaki abdi kolorna tara aya talian. Beak ku abdi talina teh dibeungkeut-beungkeutkeun lain kana gentong hungkul aki. Kana naon wae. Bupet beungkeut ku tali kolor. Lawang panto beungkeut ku tali kolor. Sangkan cicing di imah teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngaok lauk beungkeut ku tali kolor beheungna. Kucingna kungsi dipuncit. Modar aki. Padahal akan ku si anyi. Pade digupung. Syukur. Aing tipis sana jam sedih geus. Ya mah, aduh aki-aki jeung beuki ngocoblak. Di kieu ya kieu maksud abdi teh nya ka hiji. Bejakeun ieu maksud jeung tujuanna teh mana teh hayang kumaha bejakeun ka aki ulah ngocoblak wae kos nu gelo geuning mana mah nya. Gini aki apal. Da abdi mah sanyana mah kieu lamun aki apal mah baheulana abdi teh edan eling, sakapeung edan. Baingan atuh. Kieu abdi mah tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Nya. Lain ai lemur teh di mana maneh teh nya. Ari abdi mah parantos katelah lemur abdi mah nu ngancikna di lebak singkur nu ngaliuh cai nyusu nu nyurudut tina akar tatangkalan nyareremih kawas tiis nyecep asri. Anu enah tu maritis nu katelah. Oh, saya mohon cuma di lemurna Bapak Semar teh. Nuhun we ari aki nyaho mah. Mohon eta ku si aki mah santren di dinya dia ber asihan teh pan di dinya. Tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Maka nyaritakeun di wayah sorang meuni pamer meuni reueus. Terus ya kahiji abdi teh salaki hayang baleg. Kadua abdi teh dagang leuleupikan hayang maju hayang lancar. nya. Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeuli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang reuncem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeuli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kol diesel abdi teh, hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca. Astagfirullahaladzim wah gelo izin rek datang mata ka aing teh kumaha ieu loba pamenta jiwing kumaha aing teh sia aing teh. Kieu ki. Aki teh parantos kaceluk kaun-aun. Kakocap kajana pria kajam paring angin-angin aki teh weruh sadurung winara. Terus aki teh weruh Kawas anak dalang wae mah jeung weruh sadurung winara segala. Ari weruh teh nyaho, ari sadurung teh acan, ari winara teh kunyuk. Nya gitu kumaha nya. Tah abdi teh bade nyunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Keun jasa mangke ge ku abdi dibere aya kaingetan ti abdi. Ya, piraku ai dikit-dikitan. Kayak ai mana teh cerek dudukun datang di cerek pidato. Eta mah kumaha aki we ditarima pidato abdi mah sugan aki rek nyunatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah. Ngeri pokona mah kapan ieu teh maksud jeung tujuan maneh teh supaya salaki man teh ngajadog di imah. Tah kitu aki, da salaki teh daek we cicing di imah. Aduh, Gusti Nu Maha Agung boga duit satik-etikeun lain dibikeun ka pamajikan. Nya. Salingkuh saumur-umur. Atuh karekeun menyan teh sedkeun ka ieu urang jampe minyakna naon teh seungit ieu minyakna naon. Sok amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik. Nah, sakaus kanu gelo eta aing teh. Amban lah minyakna ku aki, amban. Nya seungit nya. Nah, uyup saeutik. Nah, sakaus kanu gelo eta aing teh. Kakara ceuing aing boga semah dieu ieu. Sok tah ya. Menyan. Astagfirullahaladzim. Sangaran salakinya teh. Anu baheula nu ayeuna. Iya lagi sabaraha kali ieu teh. Ngaranna rupa-rupa aya nu baheula aya nu ayeuna. Ari nu baheula. Anu baheula mah geus ruksa. Ari nu ayeuna. Can anggeus. Atuh anu mana kudu dipentangna ku aing ieu teh lemana teh. Salaki abdi ngaranna Pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered. Coba. Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di Tumaritis jadi cepot madein Tumaritis. Wah, cepot ce hana caraka hana ca ce teh tilu. Bahasa hana caraka. Pot hana caraka wetan. Data sawala. Tas tawala kitu.
Kaos rada gelo. Jurek cacamat ya astagfirullahaladzim. Kepina-pina jeung kelanahan cepot anu cara kadaca sawala pak 11 tilu 11 jeung tilu 14 biji 5 teu sanggup aki ari kudu 14 kali sapoe mah. Ih lain kelanahan nyi lain jeung hitungan aki aja dok atuh sia dicekek ku aing gitu. Kepina-pina teuing aing kieu cing aing jempelanan aduh kapan aing teh nyampe. Sok. Sadekeun minyakna. Tah, tah ieu minyak tah. Meni teu kadalah eta minyak gigireun. Coba. Astagfirullahaladzim bawa aing sama ieu umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sok gancang tah. Aduh, si aki jeung adoa teh megeg irung. Cobaan aji kabida-bida teuing teh. Jadi aing teh kau dijampean atuh. Hampura aki da abdi mah kieu da bibir abdi mah lamun jempe ngomong uo. Coba siapa lamun jempe ngomong utah. Aduh, ampun cing, a'udzubillahi min dalik aing boga anak kitu. Lain si Malik, cepot. Heuh. Cepot. Ngaranna teh cepot si laki sia teh nyi. Heeh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadak Allahul Azim. Tunya coba itu. DPK kitu dek di mana khusyukna aing teh jampean lamun kitu mah apa aing teh rek ngadoa supaya salaki siang aja ame gancang anggeus dipungkas ku sadak Allahul Azim. Jadi tong panjang teh mah bacaanna cangkel. Tobat a'udzubillahi min dalik ieu jelema lain agama Islam bae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun beja batu dengekeun atuh ka pandek jampean aki teh nyi dengekeun. Sok diregepkeun. Eyang. Lain dipikir dibolak-balik lancek aing mah rada gelo. Aduh, ampun Gusti. Aing ieu tadi ngajedaw ge jadi. Karena antap cenah coblak doanya aki-aki. Karena antap ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Geus sabaraha kali tak ngudeh aki-aki. Aduh, ampun. Nah, teh di luar teh amatir gitu. Meni loba dedengean pendek ceulin agra sok. Coba teuing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul. Nah, ngadoa teh sama kekejo. Nabi Muhammad garek anjing. Kabira teh teh. Atuh aing moal khusyuk we jampean teh. Balik deui meureun aing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahunna mah liwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling Kangjeng Rasul cahayana Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ge ku nabi tapku wali Nyi Dewi karunya teuing Nyi Dewi teh sia minangka nyi. Nyi Dewi nyaraah teuing Nyi Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari enceup dina nagaran cendek pundung sia teh tulus dek nyiang sia teh meunang. Asihan aing si guluntung ning Semar sang komara asih sang komara komari urang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung pindah naon maung pundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gunting aing gunting angan gobang aing gobang tangan. Ragaji aing. Ragaji aing kamari aya nu maling. Dikatuh beusi irang dikenca danji malela awak aing beusi persani ret wangkeng sajagat kabeh. Aya beusi persani beusi linggis. Mur putih tangan Allah. Mur irang sir pangeran lah nabi tangan Allah nyurup banyu nyerap jasmani kak Allah nerimanya kenya insun anu ngadeg di buana pancetengah. Eta kaliwat aki kaliwat kalimah untuk aing baud karahaan. Oh benar untuk sia kudu didagor ku aing. Ih kabina-bina tingkah karain nu cacapa rek mere duit moal kitu teh jelema. Tenang aki tenang tong sieun soal duit mah beres. Karena nyi da ieu nya menyan anu sakieu teh dihakan lain dihakan eta mah rek aku masih awe aji kabida-bida teh duruk
di kamar sekali, di gua 3 kali. Tong kencang teh atuh menyantai duduk di kamar. Di kamar menyan sekali, hungkul. menyan hungkul. Kasur tong diduruk. Kasur, lamun bisa mah kusia duduk ke kabeh. Juga nek geus tata mati aing beak sanaon-naon. Si aki mah beli bari aral. Lain arah sudah coba cing cak ieu minyaknya. Minyak tuluy. Minyak teh di mana rek mandi kucrutkeun kana bak ieu. Minyak teh. Minyak teh. Kana balong tong. Kana balong, ai kana balong mah portas we kusia. Gane lauk beak. Lah tong aral atuh kieu da imah sariu. Cak ieu cai nya. Cai guyurkeun kana hulu aki. Cai. Kodarane atuh aing kusia bila ceuing. Lain lancek aing. Aduh, ampun teuing, lain asa boga-boga nu gelo. Aduh, Gusti. Punten ki da kumaha atuh. Nah, jangan jelema ki dibawa ka dieu. Dalam munten nempo pakaianna ginding mau diterima akinya ujung-ujung ngadengekeun radio butut teh akinya. Takbirullah nyi kira balik ke cunyi. Kumaha tuh teh jadi salah-salah mata ieu teh kinya beres aya rokok di kumaha rokok? Rokok macam tinggalkeun di dieu jang aki. Maneh mah ulah bisi ka ciri. Aki teh beki rokok? Iya. Atuh rokok dibawa ku aki duit ulah. Pakai rokok atuh ku sia bawa kanya. Duit teh can aya. Jadi sia teh nganyuk. Oke. Jadi kayak geus lebaran dibayarna. Heeh kumaha sia we lah. Eta mah. Da geura balik aing gandeng ah. Kabina-bina ceuing dawala bawah. Balik tah nyu. Mun ceu atuh urang uang sulet bae nama ceu. Ayo jangan atuh. Kayak teh hayang sun heula sun tangan aki sun. Nyi. Ah, lah. Si aki ini unik karijut aki. Da aki mah geus sagara pareot aki mah baheula. Tah teh hayang balik di kana asal aki hayang ngora deui. Hayang ngora kahayang mah ngora deui aki. Dilicin. Jadi awak aki kudu licin. Ah geresep cangker deui jiga kain we, kain ari tos karijut Tong geuning dileot. dilicin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing. Kalau anjing geura matok sia ah kabina-bina ceuing. Ayo atuh ki ah permiosan geus sono. Lain eta nek mere duit moal nyi. Engka kieu garanya kieu dengekeun tong ribut ya tong jalan dengekeun ku gegeber aki. Abdi teh ayeuna teh acan ngagubug. Tah engke kinten-kinten hiji Juli. Apane teh kongkorong nyi? Tinggalkeun ae kongkorong di dieu. Aki, aduh Gusti mah saya mah tong ribut dengekeun heula atuh nah gegeber aki teh kos nu budag. Dengekeun ieu teh kongkorong teh nu batur. Ngahaja abdi teh. Tah ieu abdi menang nginjem ieu calana rokonol, menang nginjem. Jadi menang segala ieu mah. Menang nginjem da ngahaja ti daerah. Ari mana teh imas urang babakan loa teh ali. Sesuai aki apal mah. Jadi indung mana teh ngirung baretelin. Heeh. Paipi ngaranna teh. Jadi pek atuh geura mantong ke cucak. Yuk ya. Cek atuh. Didoakeun cing salametnya. Nyai. Ya. Mau kecerek sagalanya demi aki mah. Permios atuh ki. Dijawab dulu.